Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tea geuningannya anu pangkasepna sa Indonesia cek mah eta ge nya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari nu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kaopat karya Kang Cepi nya. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati Wiradanya anu asruk-asrukan kaleuweung nya tuluy papanggih jeung nini-nini dibawa ka hiji alam nya ting alam jin ting alam nanahaun nya pokona mah kitu lain. Misteri gitu. Ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai siapkeun kopi nanya nyantai udud samsai ngabaheuhai nya direncangankeun bohay oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di tempat cukur asgarna di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina padaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten rencang damel cenah. Oge ulah hilap di like di komennya pala wargi sadayana. Bentuk apresiasi kanggo YouTube mah nyaeta ulah di skip iklanna da eta pemasukan di dinya anu teu skip pati nyahoun ka Mang Ian didoakeun ka abdi sing bagja sing loba duitna sing panjang umur sing sehat pokona mah nya. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring mah sanes dina radionya nu tangtusna aya sponsor aya iklan sapertos kapungguri mah eta ngamumule parodi lah kitu nya ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari ku dongeng Sunda anu bade nyawer tiasa kadita kana nomor dana sabaraha we saiklasna nya etang-etang we wes parkir supados teu nyangkolong tingkana waktu hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu kaopat mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Bada magribu hujan ayeg-ayegan nya oge teu lila tapi cileuncang tang kamudal ka jalan. Runtah jeung dangdaunan ambalaya pasoleng kerah cacakan jalan aspal katemong rada rujit pisan komo deui jalan anu masih keneh taneuh tang tuna ledok kusakali nincak oge teu burung matak jeblog bolokot. Kacaritakeun Mang Nanang nu harita balik ti panyabaan leumpang sorangan nyoren kantong jeung mawa jingjingan kituna teh rada kapaksa sabab ngadaguan ojek di pangeteman taya wae nu datang hiji-hiji acan. Najan ngemu karingrang jeung kamelang alatan baris nyorang tuangan hadena kaubaran kurasa teu sabar hayang geura panggih jeung pamajikan sangus ditinggalkeun Mang bulan-bulan. Mang Nanang ngagedi guru rusuhan sajroning leumpang pikiranana ngacacang
nyipta-nyipta muka tutungkusan pais kacang anu disadiakeun ku sakadang pamajikan kalayan pinuh ku tatih tayang. Geus kabayang rek dipurak bari jeung emprak badung bangplak pingping cak-cak. Breh imut nyiulan teh nembongan ngabagya kawuh raksukan pungsat jabaning carang. Laju ngahiap dugikeun kanungtun panangan kawas anu keur pangantenan. Serengeh Mang Nanang teh umat imut jeung seuri sorangan. Pok ngagereneng mun kongang mah hayang lumpat ngarah gancang nepi ka imah. Ku teu kabeneran pisan kakak hujan nih. Jadi we ngamat perjalanan. Padahal mangke we atuh ari rek hujan mah dina waktuna serangan. Pan ngarojong pisan sabab siah jeung gebretna bisa miningan soraris bang anu rereketan kateh. Kituna teh ditungtungan ku keom. Anjog ka bates desa reg Mang Nanang ngeureunkeun lengkahna. Asa aya nu nuturkeun ieu teh. Geurentesna red kasabudeureun panun ngulincer ngabagi teutepan. Dikenca katuhun jalan ukur rajegna tangkal mahoni mangrupa batas kebon warga anu dipelakan sampe jeung palawija. Barasatna kingkilaban bisa ngabantu tetempoan red ka tukang tayasa saha red deui ka hareup jalan ngabulungbung jauh keneh nepikeun ka lembur ukur nyai lampu listrik anu katempo ti kaanggangan. Rasaheun meureunnan pokna bari nuluykeun deui lalampahan. Kakara oge sababaraha lengkah ti satukangeunana bet kadenge suara pangpung anu katincak. Kerak cenah eces pisan angin bet ngadadak leler murag gendang daunan tapi girimis beuki ngerepan. Reg deui Mang Nanang ngarandeg sajongjonan laju haget malikeun awak ka tukang keukeuh tayasa saha. Barang red kapal bah kenca bet asa nempo jelema keur nangtung sisi jalan di hanapeun tangkal tapi tepati eces antara lalaki atau awewe nama sabab rada anggang. Sabenerna teu yakin anu matak nepikeun ka disidik-sidik sababaraha kali. Tetempoan siga nama pokna teu jauh pipikiran. Barasat kingkilaban nembongan di awang-awang kayaan jadi caang najan sajorelatan. Tupan eueuh sasaha cenah bari tuluy malikeun deui awak. Rai atuh ngadadak kaancikan ku rasa sieun sanggeus nempo jalan anu hideung cakueum. Bulu pundukna ngandelan gura-giru Mang Nanang indit ngajauhan. Lengkahna beuki gancang sabab rasa sieun geus ngalimpudan. Beuki jauh nyorang jalan beuki ngarasa heran jalan anu tadina ngabulung teh bet ngadadak jadi loba nikung. Sok sanajan di palebah sisina mah sarua keneh ngabarisa tangkalan reg ngajanteng deui. Nah jalan teh asa beda. Gerentesna bari ngawasa diri. Ku harita mah jadi ngarasa bingung sorangan jadi teu apal kana kaayaan. Sabut keur ngahuleng dak dumadakan aya sora awewe anu nompo kana ceuli kencana. Nah make eureun cenah. Ces awak Mang Nanang ujug-ujug karasa leuwih tiis. Jalan getihna bangun anu eureun ngamalir ter ngadeg-deg tapi najan kitu ngawani-wanikeun maneh ngalieu ka tukang lalaunan. Breh suwung keur anu sakitu kalina Mang Nanang neger-neger diri sorangan ngayakinkeun diri yen anu kaalaman teh ngan sakadar rarasaan. Sabot keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora awewe anu keur ceurik. Beuki lila sorana beuki tarik. Mang Nanang rungah ringeuh kawuh sieun anu beuki euntreub ngalimpudan. Barang red ka palebah tangkal jambe
Bre aya awewe keur ani prekwe di sisi jalan bari nukangan. Buukna panjang meh nutupan tonggong ririaban, bajuna bodas tapi kalotor ku taneuh balas kacipratan. Mang Nanang calangap, panuna mulotot bari jeung leungeunna tutunjuk, kahayang nama lumpat notog-notogkeun maneh, tapi sukuna bangun anu pageuh teu bisa oja. Yuk, yuk, yuk. Pokna tekebat alatan soak. Les jirim nu aya di hareupeunana teh leungit sapada harita. Bareng jeung kitu, ngadadak suku Mang Nanang teh bisa dilengkahkeun deui, teu talangke beung-beung lumpat ti buburanyat bari ngoceak. Nu kasieun birat kacida gancang teu nolih deui ka tukang, anjog kalemur kedebut labuh alatan nincak logak. Kabeneran teu jauh ti dinya teh aya warung anu masih keneh muka, di hareupeunana katempo aya nu keur ngobrol bari sing pelenyun jeung seseurian. Tolongan. Sora Mang Nanang peuyeut pisan. Abong jempling, sora Mang Nanang anu peuyeut teh teu burung kadengeun oge, nu di warung pating raringe, jung si Sarkim nangtung bari nyarita. Saudara nu minta tulung euy. Nya, pingge ngadenge sanya? Cek si Gugun Mairan. Ngong deui Mang Nanang sasambat. Tolongan kuringgon, roh. Si Gugun ngareret ka palebah datangna sora, breh katempo. Mang Nanang, pokna satengah ngagero, saterusna tuturubun ngadeuketan dituturkeun ku si Sarkim. Sanggeus deukeut, si Sarkim nanya, "Kunaon, Mang?" Itu nate bari mantuan ngahudangkeun. Bawa heula ka warung euy. Ceuk si Gugun bari tuluy ngebeyeng. Keek Mang Nanang dipernahkeun diuk dina bangku, renghapna teu aturan, beungeutna katempo pias di barung kesang anu darenung. Inum heula Mang. Ceuk si Gugun bari mikeun cai sagelas, gap ditampanan, gelegek nepikeun ka ulaworan maseuhan awa. Sang sawatara waktu, beungeut Mang Nanang katempo deui aya getihan, renghapna geus tenang teu cara samemehna nepikeun ka ngap-ngapan. Kumaha Mang? Lain kitu. Kumaha Mang? Mendingan? Si Gugun nanya. Mendingan gunduh. Tembalna bari rutret. Naon atuh Mang? Babawaan? Hayayu. Ceuk si Sarkim bari ngasongkeun kardus jeung kantong. Ari sugan teh tinggalin. Lain, ari Amang teh kunaon bet namru di tengah jalan kitu? Ceuk si Gugun bari mencrong. Memeh nembal, Mang Nanang kalah bibiri gidigan. Palias teuing cenah. Si Gugun jeung si Sarkim silih pelong, komo binining anu boga warung mah, geus ti tadi mula teu betus omongan, kalah jiga nu geumpeur sorangan, diuk nying hareupan kompor bari jeung nyekel serokan. Kunaon Amang teh? Sok nyarita meh puguh. Cuk si Sarkim leuleuy. Akhirna mah Mang Nanang muka carita oge. Kakalaheun deh kah, saumur nyunyuhun hulu bet ngalaman pangijeung anu kitu patut. Si Gugun ngadeuketan bari tuluy nanya. Pangijeung saha Mang?
sok atuh caritakeun sing jentre. Pangijeng jurig amit-amit teuing sing ulah karanapan deui. Aduh eta teh bener Mang. Akhirna mah derek-dek Mang Nanang nyaritakeun anu geus karanapanana ti mimiti indi ti pangkalan ojek tuluy leumpang nyorang tuangan anu antukna papanggihan. Kabehanana ditepikeun kalayan jentre merele taya nu kaliwat. Kitu nu mata kami namru di jalan teh. Bayangkeun we atuh lumpat sakitu jauhna apanan. Hadena babawaan teu lesot oge. Si Sarkim jeung si Gugun bati olohok, sedengkeun binining kakara betus omongan. Ku aya wae atunya. Kumaha atuh barudak umur urang teh jadi loba pisan kejadian kieu geuningan. Buah-buah deui ieu mah aya hubunganana jeung si Jenat. Mang Nanang haget tumanya, si Jenat nya sanu maot bi. Bila ku tak apal apan nini ai ketang pan maneh makarek balik di pagaweannya. Neni budak Mang Jana nya kakarek sababaraha poe pisan mangkaning pae basa deui. Walon binining, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku teu sangka budak teh ponok umurna. Si Sarkim nyelengkeung, "Wah lu pangujung amang tadi teh si Neni anu marakayangan euy." Sok ka mana karep ngomong teh. Si Gugun ngagebes, pok binining mairan. Tapi bisa jadi oge kitang, komo lamun mudagana caritaan mah anu nembongan teh awewe jeung boga buuk panjang. Apaan Neni oge buukna panjang lin? Nya oge nya. Emal si Gugun mimiti ka pangaruhan. Kuniang Mang Nanang cengkat tina diukna. "Anterkeun balik euy, ke diburu handoko samungku sewangnya." Si Sarkim jeung si Gugun silih pelong laju ting kedekes lalaunan. Tayohna mah rasa sieun geus mangaruhan, komo ka imah Mang Nanang teh kudu ngaliwatan rumpuyukna kebon awi sadapuran. "Taek teu?" ceuk Mang Nanang bari mencrong. "Nya atuh Mang, ayo." Temal si Sarkim bari jeung asa-asa oge, akhirna mah teu burungnya tujuan. Binining tuturubun bari nyarita, "Kela ulah waka arah limitnya baturan heula kami rek nutup warung." "Ulah waka nutup atuh bi, sanggeus nganturkeun Mang Nanang oge. Urang pan rek balik deui sakudung ieu da," ceuk si Sarkim semu ngalengis. "Alah, isukan dewe geus peuting barina oge." Temal binining bari peperen. Gancangna carita Mang Nanang geus anyog kaburuan imahna nu nganterkeun laju mulang sanggeus dibahanan roko sabungkus sewang. Can ge uluk salam panto imah geus dibuka nyiulan ngabagia bari jeung maledog ku imut. "Nah meuni kalotur kitu geuningan Kang?" Pokna bari nyolongkrong ngajak sasalaman. "Panjang caritana nyi. Kumaha cager?" "Alhamdulillah Kang." Sup dua nana ka jero imah nyiulan ngoloyong ka dapur bari ngajingjing kardus anu eusina oleh-oleh ti panyabaan. Saterusna jetrek ngahurungkeun kompor naheur cai rek ninyuh kopi. Mang Nanang nyelengkeung ti jero kamar. "Naheur caina sing dada loba nyanyi keur mandi sakalian."
Mangga Kang. Di jero kamar baragadal Mang Nanang muka baju anu pinuh ku taneuh balas labu rap di sarung laju ngoloyong ke tengah imah. Tekung silila nyiulan datang mawa tanggeyan eusina cikopi jeung kue jajanan warung. Beri siram ayeuna atanapi bade. Kituna teh bari ngarindat. Engke we ngareurekeun heula capek. Oh, mangga atuh pami kitu mah. Walon nyiulan bari neuneun gelas jeung keler kana meja. Aya carios naon teh Kang? Eta geuning ninggal raksukan mending kalotor kitu. Geubis akang teh. Ih, pugu akang teh tas manggih kareuwas. Untung bisa nepi ka lemur oge. Lah, ya kumaha kitu Kang? Nyiulan mencerong. Derek-dek Mang Nanang nyaritakeun deui pangalamanana percis kawas di warung nyaritana lengkep tayanu kaliwat. Itu caritana manyi. Astagfirullah. Duh, janten sararieun atuh Kang. Ya geura panangan wikeun carucukan kieu. Ceuk nyiulan bari nembongkeun leungeunna. Ret Mang Nanang nempo kana leungeun pamajikanana, teupna antep tina leungeun mapai kana beuncing naik kana beuheung, saterusna turun deui kana pinarep anu katutupan kancing, laju museur kanu nyeungseuh. Rong hea pasa ningali belahan dada nu ngaborelak, jajantungna meh ngabeledag awahing ku teu kuat nahan nafsu anu ngagulidag. Akang ih. Cek ulan bari Noel melibirkeun rasa kaera pedah diteuteub ku salakina. Teutepan anu ngandung harti, teutepan anu ngedalkeun eusining ati, aya kasono anu geus teu kabendung sanggeus lila tepat tepung lawung. Nyi, ceuk Mang Nanang sorana ngageter. Kah? Ulan ngawalon singket bari jeung tungkul. Ragamang leungeun Mang Nanang kana ramo pamajikanana geup dicekel lalaunan nyiulan tangga. Treup deui padu teutepan beuki lila beungeut Mang Nanang teh beuki ngadeuketan. Barang rek paadek balieur nyiulan teh miceun beungeut. Saya mah dilebet Kang. Hayu atuh. Kituna teh bari nguniang regeyeung nyiulan di pangku. Akang ih. Cek ulan semu ogoan. Suka kamar kalayan guragiru blug panto nutup sanggeus disurungkeun ku suku. Goledag nyiulan digolerkeun kana kasur lalaunan, laju tatan-tatan rek uji kelayakan, cek kedalaman, tes gesekan jeung geteran. Mang Nanang ahli bangunan, gawe geus taunan, timimiti bujang nepikeun karimitan tangtuna boga jam terbang anu geus kaitung lumayan. Mangrupa bagian-bagian kerja meh sakabehna bisa, timimiti ngaduk jeung masang bata, timimiti ngaladen nepikeun ka jadi staf ahli dina nyieun benteng. Soal ngecor atanapi ngebor eta mah dijamin moal matak nepi ka error. Mang Nanang remen menang panggilan renovasi bangunan nyeun imah ku cara borongan atawa harian, malah mah lain sakali dua kali menang proyek di kawasan industri, najan lain insinyur tapi moal eleh ngeunaan arsitektur jeung infrastruktur. Hebatna Mang Nanang nya oge remen digawe kasar, tapi urusan kamar mah estuning jago susur sasar, sanggup ngejadikeun nyiulan bergetar dan berkoar. Seperti harita ilmu bangunan diaplikasikeun dina proses kikituan, teknik pertukangan dilarapkeun dina adu ketangkasan di luhureun dipan. Dumasar kana rasa sono ka pamajikan anu geus teu katahan, pikeun Mang Nanang sarua jeung nampa proyek munggaran, nyaeta proyek kukudaan. Ku hal eta pisan manehna milih cara gawe borongan anu anggeusna harus dalam waktu yang sangat gancang. Teu perlu loba hitungan, anu penting tepat sasaran jeung hasilna sangat memuaskan. Dina nyana oge make sistem harian paling dina proyek anu ngadua kalian, relevan pisan, pilihan bijak nan cemerlang.
Sabab dina harian mah loba waktu anu kabuang alatan kudu ngadaguan cukupna material jeung barang anu lian. Anu matak Mang Nanang sok rajin pangangguran nitah nyiulan pikeun ngasah jeung lapan paka kasimpenan bari ngadaguan siapna bahan. Mang Nanang mah tarapti teu asal-asalan dina urusan ngagali. Prinsipna hasil yang berkualitas tinggi berawal dari suksesna nyieun pondasi. Gawean kasa dina bisnis properti yang menguras otot dan menguras energi, ngan dina urusan birahi mah aya saeutik perbedaan. Saacan nguras teh otot kudu bener-bener berenergi. Nyaku hal eta pisan manehna teh eleh strategi, basa di warung nginum heula obat sababaraha siki, geus pasti obat anu ngarojong urusan lalaki, obat anti ejaku titik-titik dini anu dijamin kuat berkali-kali. Sok sanajan dina pra-prakana mah pangaruh posisi oge kedah janten perhatosan anu utami. Prung dikawitan, tali BH dibuka etang-etang acara gunting pita, samemeh peletakan batu pertama sesuai prosedur kudu pembersihan area ku cara ngerangsa dan nyiwulan heula. Teu beda we jeung bangunan anu rek direhab jadi perkantoran, sagala anu miningan jeung jadi hahalang baik luar maupun dalam dibukaan kalayan gancang. Bagian luhur ditaplok, bagian handap langsung dilebrok sanggeus udara anderok. Mang Nanang edan-edanan atuh dina proses nyieun galian ngahambat linggis Mang Pirang balenan. Nyiwulan teterejelan bari jeung kangeunahan. Sanggeus galian dianggap cukup jeung memenuhi standar operasional, waktuna naik level anu lumayan naskal. Pengawas proyek turun parentah, pergantian posisi. Personil harus dirotasi sekarang juga. Cenah nitahna teh bari seuseurean. Nyiwulan kuniang hudang bagian ngaladenan. Kalacat bari ngatur ambekan, Mang Nanang ranggah nadah gantungan anu ampul-ampulan, gep dicekel, laju diatur sangkan pas jeung dudukan besi sekur anu geus ditata di ngacung. Akhirna tercipta sinergi anu mata kataji saperkawis hubungan suami istri, maksud teh hubungan ngebor jeung anu dicor gitu nya. Ieu mah nuju nyaritakeun bangunan palawargi sadayana nya, nuju ngecor teh ya. Jadi tukang jeung laden gitu. Sunduk waktu bagian ngecor, alatan Mang Nanang segut ngebor tanpa kendor bari jeung udar kolor. Mang Nanang pindah posisi deui, pegang kendali dumeh tanaga ahli. Nyiulan surti, taki-taki sakedeung deui baris erupsi. Sanggeus yakin steger tegeser jeung loncer, burusut Mang Nanang nurunkeun adukan semen encer. Nyiulan nepikeun ka ngalenggak ngadanghak nadah semen anu murag. Sawatara waktu mah proyek teh dianggap rengseh, dina nyana oge teh hese tapi keukeuh matak cape. Nyiulan nyuuh dina tangkeupan. Abong Mang Nanang ahli bangunan anu nyuuh teh diusapan, teu beda we jeung masang keramik di tengah rohangan. Antare lalaunan jeung ekstra perhatian. Wanci ngagayuh ka subuh, sora tahrim ka pireng matak ting trim. Nyiulan ngulisi nya beunta ret ka salakina anu keur tibra. Kahayang nama ngahudangkeun tapi ngarasa teu tega. Rai bulu pundukna ngadadak muringkak sanggeus inget kana lalakon carita samemehna, antukna maksakeun ngaguyah-guyah anu keur sare.
Uga tukang abdi hoyong kehampangan itu teki atau yang wewes Kuniang Mang Nanang hudang lai kacainya teh. mohon antirnya abdi sieun. Ih, sieun kunaon atuh Nyi? Di imah ieu apanan? Akang mah kumaha mun aya nu ceurik di kamar mandi ke. Ngadenge kitu mah Mang Nanang tuluy nguniang. Ayo atuh, pokna bari ngoloyong. Sup nyulan ka kamar mandi, teku silila keluar deui. Brai mukakeun panto, kasampak salakina keur ngadaguan bari nundutan. Kang, saya nama terasiram supados raos kira. Odeam ku tirisna ah. Abdi naher caheul atunya. Sok atuh tapi Naon teh ari akang? ibakna urang sarengnya. Ibaknya lirawe atuh ah. Apan sieun sorangan mah tuh. Sieun kunaon atuh Kang? Di bumi iya apanan? Kumaha mun aya nu ceurik di kamar mandi ke? Akang. Ceuk nyiulan bari nyiwit cangking salakina. Gawur silih guyur parbut siwur. Geusnya teu kudu kapicatur, mending antepkeun anu keur silih banyur bari jeung syur. Urang mah teu kudu ikut campur ka matak-matak paur. Leuheung teh lamun boga batur sakasur, tapi lamun teu mah dijamin nyar nyur lapur. Mang Nanang tenaga ahli bangunan, tapi nyiwulan ahli ngabangun anu teu kudu make tanaga. Kemarin masih nini. Nah, ujang bet nilep. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cagurang tuna ilalakon proyek teh nya. Insyaallah kin urang lajeng dina episode salajengna. Bobot sapanon carang sapakan cagurang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.